Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillahi fi kulli hinin. Alhamdu ari sadayana puji anu opat atanapi alhamdu ari sadaya puji begitulah. Alna alif lamna alif lam lil istighraq. Alhamdu ari sakabeh puji eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Mesing teu dilogatan ge terus terang ieu. Fi kulli hinin dina saban-saban zaman. Fi kulli hinin dina zaman dina saban-saban zaman. Kulna kul jame. Fi kulli hinin dina saban-saban zaman. Zaman waktu, hin zaman waktu, hinin oge waktu, tapi hinin dia waktu secara umum. Aya zamanin tegasna zaman tuh geuning. Aya zamanin tegasna zaman jadi hinin teh hartosna zaman. Aya zamanin tegasna zaman. Zaman teh waktu. Qala anu saeutik itu zaman. Qala anu saeutik itu zaman atawa waktu. Au kasuro atawa loba itu zaman. Qala di dia maksudna saeutik teh pendek waktuna gitu. Au kasuro atawa loba atawa panjang waktuna. Titik wa auqatin jeung dina pirang-pirang waktu tuh aya zaman aya waktu aya hin aya waktu zaman kene ari hin mah waktuna umum rek panjang rek sakedeung ari auqatin mah khusus awa auqatin jeung dina pirang-pirang waktu. Wahia ari itu auqat. Wahia ari itu auqat. Eta azminatun pirang-pirang zaman tuh. Eta azminatun pirang-pirang zaman mahdudatun anu dibatas. Mahdudatun anu dibatas. Jadi ta'rifna hin jeung waktu hampir sami kan ari hinin sifatna umum aya pendek atawa saeutik atawa panjang atawa seueur zaman kene jadi zaman teh aya dua aya zaman hin aya zaman waktu ari waktu mah nyaeta azminatun pirang-pirang zaman mahdudatun anu dibatas wahia trasnata wahia ari itu lapan auqat. Wahia jeung ari itu lapan auqat wakna wau lil istinab bayani lah sing teu dihartoskeun ge langsung be. Wahia ari lapan auqat eta min atofi khosin. Eta min atofi khosin sawarehna tina atapna lapan khos min atfi khosin eta min atpi khosin sawarehna atawa satengahna tina atopna lapan khos ala amin kana lapan am jadi khos lil am gitu. Min atpi khosin eta min atpi khosin satengahna atawa sawarehna atapna lapan khos ala amin kana lapan am jadi wa auqatin teh lapan auqatin teh wauna wa huruf atap auqatin diatapkeun kana hinin ngan ari hin mah umum ari auqat mah khusus jadi khos lil am gitu. Jadi diatapkeunana kana waktu nu sempit kana waktu khusus kana waktu anu umum luas. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.